Weh, orang cerita. Nyarita naon euy? Orang penting nyimpis ya. Ngimpi naon ri? Mimpi sare jeung nu geulis. Kumaha di jero mimpina euy? Pokona mah indah pisan ngan tas abdi juga nu geulisna tos teu aya. Kan orang teh jadi orang teh sare we deui. Eta main jodoh. Untung lain jurig. Urang udah nyarita. Mangga. Ngomong urang mah mimpi alos pisan. Aduh, Mimpi naon? mimpi papange jeung awewe. Kumaha ceritana? Pan penting teh, urang teh geus ngaronda. Papanggih jeung awewe. Pas digigir mah geulis pisan. Pas di deketan awewe eta teh tonggongna bolong. Efek teh sindur bolong. Ya Allah, kemarin abar dokter sina aya nu nyamper. Samperapan we ah. Assalamualaikum. Tah, sanya di luar euy. Waalaikumsalam, mangga kalbet. Aris juga desa tumben menemukan dia baru dak teh. Yang ditelepon malah aya ka dieu. Manya terkenal ke orang suara baturan sorangan. Detara dia orang sama tuh suarana. Kenapa mah orang gak mau nanya? Wah, bawa bang orang nyarita. Orang penting ngimpis ya. Benar weh. Pas penting orang ngimpi loba duit bisa. Terus mana nih? Nah, cuman orang nyarita teh dipotong-potong. Duit anu loba eta teh eueuh. Tuh yang mah saya deui. Ah, yang nu nyarita tuh? Pinon dia tuh. Mun mana mau ngadenge cerita orang beuting. Enggak. Beuting ngimpi papangnya jeung si Ari. Mang teh main tangan, Ari teh tanda tangan ki aku. Orang we deui. Kalau mana wae nyarita bagan ulangan atuh deui. Terus kamarina urang ngimpi. Benar ya tuh. Terus seulin ti masih upi. Terus orang teh balik naik sepeda. Terus Nah, di depan orang teh laki gerak. Ari paksa. Efek data ya lah. Kamu we. Nah, yang cerita we lah. Atuh ayo cong ulin. Ya tuh aya nama congkulin ke pos ronda. Oh benar ya tuh. Iya tuh biasa masuk di pos ronda ya baru dak mah. Apa? Karena naon dari euy? Ker nyaritakeun mimpi malam Jumat. Apal wae eta bener leutik mimpi malam Jumat ih. Ada ieu mah cerita teh gen rame. Cerita mah urang ge boga cenah rame mah dengekeun. Oh, Ih, naon jalan? teuing. Cik nu po. Udah beutit lah. Aya. Tadi surat teh da. Cara naon? Oh itu tuh baru tuh dari itu tuh. Ayo atuh cong sampeurkeun. Gara-gara sampai ngeprank. Tapi ngeprank naon euy? Ha, urang punya ide. Kalau itu urang double tip dah. Iya, hayu urang cong gunakeun. Kumaha carana? Gara-gara Kemana wae kakak datang? biasa lah, mana hari tas kuliah suruh masuk toto. Ayo atuh kenal mana kegilaan wae. Biasa lah namun saya kelintas Maruka. Sarwa orang Ewa tuh sok maruka.
kumaha dina jero TV. Si Aji. Tumben teh saha. Tuh ih sebenarnya. Karena kita tadi di dia euy. Gande. Dilo. Karena kita tadi di dia we. Gande. Nyarita keun. Tapi lu prank naon? Ayo yuk. Iya. Ini rusuh. Macarana. Itu kamera. Sudah.